nyaseweda sore kene ongko kaharep diukna Senopati Aeki Adi kapayun lenggah nakyadi tapi noda mati si mapi Senopati nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun simah pangabakus kahunupan dengan Gusti Prabu ditarima Senopati atur nuhun ngeran atuh kalihna teh eta pok pilih kirang tada kirang titi duduga sareng priyoga jologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu teu sapuk sareng mamanahan salira muga salira kerasa saling maklum Senopati timalan Gusti anggot apanan haneut keneh kamari urang tos rengsek ngalakonan sasi sau dilajeng nyaeta ku Idul Fitri taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum hapunten lahir tumekaning batin ngeran ti abdi ge sami wilujeng lebaran ngeran teu mudik maneh henteu tugasnya di dia apaan aya kalonggaran teu naon mudik da teu gaduh lemur kaula mah ari maneh Senopati abdi mah mudik Gusti ka mana ka Langsep ada kadinya urang gadulur di dia teh di Langsep Lebak Wangi boga dulur semuhun Ustad Ayub namina teh eta teh dulur abdi teh ayeuna teh ngadama pasantren nya abdi begade pun anak mah bade dikainyakeun ka pasantrenkeun Ustad Ayub pasantren dakwah jeung pasantren kaligrafi nya eta pasantren Al Ayubi Bagja bulan nya bagja abdi ge bade jadi santri di dinya bade ngobong itu Gusti alhamdulillah nembe tamat ikro hiji itu diajar mah lah meni agu tamat ikro hiji teh nah teh naon daripada teu bisa naon-naon da ari umur malen urusan diajar mah iraha we cek katerangan cek urang kulon teh mah long life education wah naon long life education artinya sapanjang hirup belajar sanajan geus kolot tidak ada kata terlambat better late than never siga merah kue wae ari better teh hakaneun lain eta mah waper better late than never lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali geuning gitu waduh luar biasa hebat alus kudu kitu sapanjang hirup memang kudu kitu kudu diajar terus kudu mosisikeun diri yen urang teh teu bisa naon-naon pelet nyali timalan ngana mun geus kacangking ilmu ulah diaku eta ulah diaku ilmu mah sabab lamun ilmu diaku kaituna bakal jadi ria hartina sombong sanajan luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti masantren nepi ka leukeut kitab kuning katalar segala rupa katalar tapi lamun dina hate aya kasombongan diri gugur ibadah sabab ari sombong teh lain pakieun urang anu kudu sombong mah numur beng alam urang mah makhluk teu
menang sombong lamun urang makhluk sombong rek nyaruaan pangeran. Wey Barukan bulan eta ya timalan sanajan anjeun luhung poe mujemar padaran sugih ku pangarti helas eueuh paedahna lamun dina hate kasombongan diri leres gugur Jaya Gusti abdi mah mau sombong anu mah bake jadi ilmu padi we naon tah ari ilmu padi teh naon namun boga beas menta eta kadunungan cenah ari eta mah lain ilmu padi atuh eta mah ilmu borang penta nya da loba nu balalager di dieu mah Gusti di Kuningan mah aya Bapak Bupati Kuningan ya Bapak Bupati itu aya Ibu Wakil Bupati nya pangaresana Bapak Bupati Kuningan Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Jaunar leres Yanwar MSI sareng Ibu Hajah Tuti Andriani SH Wakil Bupati Kuningan karena kesenian sunat luar biasa dedeh jeung reus ngarojong karena kesenian sunat ngarojong ke masyarakatna memang kudu kitu sangkan Kuningan melesat leres di mana Kuningan melesat Jawa Barat bakal istimewa atuh bakal bulan dari jantan pamimpin mah kedah kitu Gusti kedah mineng nguriling ka tepi wiring anya celang ka padesaan nya atuh hartosna jadi pamimpin mah lain ngan saukur mimpin sakelompok tapi anu dipimpin sadayana sadaerah leres gumantung kana tori-toriana ta eta pimpinan urang eta anu wajib nyaeta ku pamimpin dipunyung di dama-dama semoho margi hakikatna pamimpin teh nyaeta pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita leres ngumadak aing rek kumajak ka sakabeh aparatur nagara nyata pikeun ningkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan negara jeung bangsa sabab ieu nagara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas semoho tibaleun ma ieu nagara ngabutuhkeun sumber daya anu handal pikeun ngajawab tantangan-tantangan anu bakal datang sabab sok imetan ku urang sadayana kamekaran ieu zaman ti baheula nepi ka ayeuna ti zaman tai kotok di lebuan leres nepi ka ayeuna zaman internet zaman teknologi anu canggih malahan nyaeta zaman AI zaman si ai itu ini zaman AI ayeuna teh tah otomatis urang salaku warga negara teh kudu bisa ngaronyakeun pangaweruh sabab rek kumaha nyinghat pantang-tangan nu bakal datang lamun para pemuda para masyarakatna teu bisa nginung ka waktu mibapa ka zaman bisa ngigelan zaman leres kudu bisa ngigelan zaman luyu jeung budayana sewang-sewangan kade sanajan ieu perkembangan teknologi anu sakieu melesatna tapi tetep paberangkatan urang kudu tetep nyata tina budaya urang budaya timur naon budaya urang teh budaya apik titih rintih nastiti saban wanci mawas diri saban mangsa mariksa rasa mun mipit kudu amit mun ngalak kudu bebeja supaya naon supaya temelengkung bekas jalahan malapah gedang disebutna jadi urang mah apik dina sagala rupa sanajan ayeuna teknologi anu sakieu luar biasana lamun teu apik urang bakal digebrus kana jurang katunggarahan
Oh, Supaya wijaksana make api. supaya naon supaya bisa ngamangpaatkeun hasilna mangpaatna sabab ieu teknologi teh mangpaatna gede madorotna leuwih gede oh, tangtos Supaya jadi keuntungan lain. leres ieu teknologi teh supaya jadi rahmat ulah jadi laknat nu mata kaula rek nyeun program pangpangna ayeuna kaula hariwang nyata ka generasi muda pangpangna barudak lamun bisa menyin undang-undang yen barudak di umur 16 tahun ke handap teu meunang nyekel HP Bener. aur Setuju eta mah. sabab naon dina HP teh tina urusan haram jadah nepi ka urusan sajadah aya rek kumaha kahareupna generasi urang lamun barudakna dicekok nyaeta ku budaya-budaya anu eta budaya teh teu luyu jeung budaya urang Teu cocok. leres saorah-orah didoktrin dicuci otak teu saeutik ayeuna barudak-barudak anu gering mentalna gara-gara loba ting nyoo HP leres nu mata kudu ditingali diawasi ku kolot-kolotna lain teu nyaah mere HP ka anak lain teu nyaah kade tapi hakikatna lamun mere HP ka budak ayeuna dina zaman ayeuna hartina teu nyaah mere racun kanu jadi anak Rusak kita mah. sabab teu nyaho anu dideuleu ku urang wapoe naon Buat teu dipake naon. nu mata kaula rek umajak ka sakabeh hamba barahayat nyata pikeun bisa ngamangpaatkeun ieu teknologi supaya teknologi teh jadi rahmat lain jadi laknat timbalan nyeran waduh Hal-hal anu positifnya deh. kana hal-hal anu positif hal-hal anu pimatak pimangpaatkeun leres timbalan nu matak ieu sakali deui kaula rek umajak pangpangna ka aparatur nagara kudu tingkatkeun rasa loyalitas kebangsaan rasa loyalitas jeung rasa solidaritas ka sasaba ya leres kudu minang mere mawe salaku aparatur nagara teh Dia mah ngasep mere hari. mere mawe ka sasama tadi ge saur Bapak Bupati luar biasa sanajan urang ngabogaan tempat ibadah anu agreng sanajan urang ngabogaan tempat ibadah anu rohaka tapi lamun di dinya masih ke aya anu kalaparan naon mangpaatna eta Percuma gede-gede. sabab sekaterangan anu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat wae lain anu ngabohongkeun agama teh lain anu tara ka Makkah umroh lain jeung haji lain tapi jelas dina katerangan anu ngabohongkeun agama teh di mana-mana aya fakir miskin aya anak yatim diantep nepi ka kalaparan ta eta jelema anu ngabohongkeun agama sanajan tahajud unga penting salat unga poe eueuh nu kaliwat ka Makkah unga taun ini umroh jeung haji tapi lamun tatangga anu kalaparan anak yatim diantep bohong sia dina agama Bohong kena agama teh lah. uluh Gusti nu agung nu mata kaula rek umajak ieu ka sakabeh aparatur nagara mineng mere maweh ka sasama pangpangna anu deukeut Kawakan jauh. pangpangna ka masyarakat ye sakali-kali mah kaula rek umajak sakali-kali mah sabulan mah satengahna gaji urang teh pikeun ka fakir miskin da moal leuweungan Wah, bener. malahan bakal namahan rezeki da moal aya nu sangsara ku infak moal aya sangsara ku sedekah leres sabab naon cek Rasul jelema nu panghade-hadena teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea cing aya mangpaatna urang jadi pamimpin kudu mangpaat ke rakyat
Jadi apalagi negara kudu manfaat ke rakyat. Jadi pamimpin teh kudu picontohan rakyat. Jadi pamimpin teh kudu jadi tuladan pikeun rakyat. Sabab teu lamun urang hayang ngabogaan rakyat anu kuat, pamimpin oge kudu leuwih kuat. Pamimpin kudu istiqomah, lamun urang hayang ngabogaan rakyat mau, pamimpin kudu jadi mau. Ulah nepi ka ai rakyat me ai pamimpin mau, beak rakyat tidak akan mau. Tangtos atuh. Kon gitu sabalikna ai pamimpin me ai rakyat mau, beak pamimpin ge dikakayak. Waduh Gusti nu agung. Ya, leres. Nu matak sakali deui urang tingkatkeun demi kepentingan negara jeung bangsa. Sabab naon? Urang teh bakal dituntut janji urang nyata pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat. Dipake naon saya jadi pamimpin teh? Dipake naon saya jadi aparatur negara teh? Dipake naon saya jadi aparatur negara? Kabeh bakal dipenta pertanggung jawab ka rakyat oge bakal dipenta pertanggung jawab. Jadi naon sarakyat emang patan teu keur kepentingan negara jeung bangsa. Tobat, lain tobat mikir. Aing ngadenge kitu direi hayang ka masjid nya. Naon salat ulah. Rek salat lain ngilu ngecas. Saya sama. Teu naon ka masjid ngilu ngecas oge teu naon kade. Monya ka masjid ngilu ngecas teu naon. Taufik jeung hidayah pangeran beda-beda. Saeulaanan maka masjid milu ngecas sungkuh teu naon. Sugan ka hareupna ningali nu salat ka bita. Jadi sababiah nu mata kade ulah wakamonis kasalahan batur. Tak ulah. Nya bari nungguan cetrum eusi teh tingali aya nu ngadenge nu ngaji, ningali nu salat. Tah nu mata ulah waka nyebut salah ka batur kitu. Gerasa suwe kebohongan pribadi ulah rek nyaksi kebohongan batur. Allah tuh karasa tuh kade agama mah ada rasaan sia agama merasa nu sanyana kade lamun masih kena dina rasaan bohong cenah agama itu tadi gas eta mah urusan negara jeung bangsa satuluyna perkawis naon kieu kaula tidak raja lalaki ongko maksada kumaha tiba heula nepi ka ayeuna meureun maneh nyaho aing teh jadi praja dengan saukur sorangan aing teh masak sendiri makan sendiri cuci baju sendiri tidur sendiri. Da aing terek balaka ka maneh duaan aing teh hayang kiwin. Allah, pala nikah hayang kiwin aing teh era jadi bujangan lapuk. Era ku Prof Herman. Era ku Bapak Lurah. Bapak Lurah mana? Lurah Langsem. Luar biasa parantos sepuh ge gagah perkasa kene. Nya da kaula teh kawitah hayang ngabogaan pamajikan ti da eta kelemahan aing teh ku awewe lemah kumaha lemah aing mah teu kop ningali awewe teh era isin kunaon era tinggal bungut aing sakieu-kieuna teu pede ceuk bahasa kiwari mah aing teh kahayang gede tapi era aing teh kahayang mah gede tapi era malu-malu kucling dewek teh tah kaula teh hayang nanyakeun da maneh mah pati geuning lincah nepo awewe teh pang-pangna anu lincah mah sanes kaula saha toyuk ki adieu
ya cik Senopati kira-kira awewe anu kada kaula nu pantesna nu kumaha cik kira-kira apa ya mangga Gusti dari istri teh aya opat tipe awewe teh istri teh aya opat tipe Tuh, kumata. laun wae hiji istri padati leres nuka dua istri japati nuka tilu istri kunti nuka opat istri sajati jadi aya opat hari istri bupati beda deui eta mah Di bupati mah tenang sok nyawer eta masuk nyawer bapak bupatina nya salah Pak Kadesna hari istri padati teh kumaha hari padati teh roda gorobang nya maksudna tingali we padati sagala ditarik sagala diangkut rek runtah rek barangkal dibawa nu penting duit penting cair eta teh kalau lobana teh nu kitu we nama jadi awewe ke lobana kitu salaki goreng patut salaki teh digawe nu penting tuh kadenge sok ayeuna mah awewe ka pasar jeung tibatan mawa salaki mending mawa tuh puntennya salaki karunya khawatir lalakinya palingan lagu pati lalaki salaki rek init-initan ka mana wae jig teuing rek sabulan 2 bulan nu penting mere karunya aingnya karunya urang-urang ya nasib dekat kieu siapa curhat goblok ai anu kadua istri japati mah tingali japati aya hakaneun kakada nyampeurkeun nya ari ditewak lingas intina ada uang abang disayang eueuh uang abang di tuh karunya deui lalakinya ari awewe kunti mah ieu mah anu sok nyumput dina poek bari ciciri hilang ti peuting datangna teh nya profesina teh kitu we gugupai bagur nya bagur seksi nya diharapun tangkal mun di sisi jalan mah aku apal deh tak kitu nu penting dek tah pokona mah rek hayam rek entog rek naon rek soang saha wae ditarima nu penting duit sakur nu ngajak nu penting pas we hargana asal cocok harga nya di sisi jalan teh om mau om yang penting cocok harga iya ari istri sajati tah istri anu sajati mah nyaeta istri anu nyaah ka diri babakti kanu jadi salaki bakti ka nagri tekenat muji ka Hyang Gusti anu Maha Suci ta eta istri anu sajati mah tah yakin aing teh hayang ngabogaan istri anu sajati parantos aya Gusti calona geus tugni urang mana calona Gusti urang Cipora lain Cinagara lain Cinembeuy lain Bendungan lain Mancagar lain
Duku Tengah lain Garawangi lain Raja Kesik lah Aisyah meni apa darah dia Raja Kesik kira. menang ka dia sanes menang aya we teh tulisanna di hadap Tadi beja-beja. baheula menang ka Raja Kesik Aya naon ya? iya yang pagi jadi kain Nyatu. Udah boleh. lain urang dia aing hayang urang luar negeri uluh hayang kabule Ya kabule boy. iya kasaha aya istri aku kaula anu dianti-anti anu dikeceng ku kaula anu ditaksir pelak di mana eta awewe teh sok live TikTok sok live TikTok eta istri teh golis katinggalina oge nu tadi jiga istri anu sajati nya dangdananana teh teu loba cetak da dina HP-na teh tara make filter Asli we nu asli. tara nge filter tara aing mau katipu kuno kitu sabab aing pernah nempo anu gelis pas didatangan nini goblok dah saha kakasihna ngaranna teh nyaeta Dewi Setiaboba Dewi Setiaboba urang mana nyaeta urang Nagara Lesanpura bener anak raja putra raja anak raja nyaeta Prabu Setiajid di Nagara Lesanpura ke atuh eta mah abdi mah apa Dewi Setiaboma bener ke sakedap upami telepat mah eta istri teh tos kagungan kabogo saha namina teh Raden Narayana putra Prabu Basudewa di Nagara Manduraharja boga kabogo teh Gusti teu naon kabogo malin salaki sapanjang janur kuning acan melengkung di hareupeun imah Setiaboma kaula aya hak pikeun memilikinya wah pangaruh awewe mah kieu iya dia kaula kaedanan baheula kurang oleh ced kieu Saha teh akulah. Syekh Gusti tah wayahna maneh ti jeung Senopati Init Kalagara Lesanpura da ari ngalamar mah moadaikeun ningali beungeut aing sakya wuta-wutanana syake berawesna da yakin aing mah lamun urusan beunghar da manehna ge beunghar da aing ge moal maksa ngan kaula teh rek nanyaraga katindeungna lamun aing rek mere cinta nu sajati rek mere katresna anu sanyata rek narima apa moal wayahna pangmawakeun Dewi Setiaboma ka dieu lamun mungeun balikeun deui ku aing waduh lain waduh bawa boyong kada sae bangga sanggup sae bangga kumaha wae carana kumaha percaya kaula kana kadijayaan percaya kana kamonesan anjeun duaan jig pangmawakeun Dewi Setiaboma datang ka hareupeun kaula moal ka di kumaha moal ditanya raga katindeungna nah bogoh teu ka kaula bogoh syukur teu bogoh balikeun deui we keun bae aing jadi bubujangan ge moal rek maksa aing mah dalam mun hayang kitu wungku mah aing loba awewe datang ka aing loba babalatak ngantri anu hayang ka aing dengan aing teu hayang aing ngamur-ngamur nu kitu tanpa diwadahan ku sahadat pamoal diterima Itu sadar. aya minggal sana unik lah ya kewe daguatan mangga unik wa mini antohan ni ekehan diuk mangga
Ini kayak mana haji goblok. Naon? Babaturan aing waduh. Waduh normal. Si ieu irungna gede teuing, si ieu pongpet. Halo, Iwati aing ini sampurna. Aduh. Bogoh ngengeun nah jeung heurikeun batur. Daun menikah suka kokohelan kitu jeung heurikeun batur. Da menang ditu mana teh komo ieu ban geus lebaran. Kirang mana mana minta hampura ngaguna. Ngano jeung heurikeun kana fisik aing jeung heurikeun kana sunah aing, padah aing irungna ieu. Tong ngahina di dieu. Kudu nama jaring hampura urang teh minal ini. Mohon maaf lahir di Bandung. Dan batin. Heuh aing nyahogan hampura-hampura. Lain hampura-hampura kitu mana teh ulah kitu aing kasinggung. Makanya kukuhelan kitu jeung harikeun aing benah aing ngomongna kieu. Da aing sarua kahayang mah jiga batur normal. Tapi kumaha aing mah mah heulana geus kieu. Tong itu. Lamun maneh ngahina ka batur berarti maneh hayang dihinakeun deui ku batur. Da sia mah kasasaha ngahinana teh. Tong ka maneh wae ka aing ngahina. Tuh, geuning maneh nya kitu. Mah wah nyelema nu dialuskeun euy. Lamina-mina teh tong itu maneh ka batur ya. Da maneh teh heurup momohnya uyunan teh jeung batur. Da batur teh ya sakali bangsa maneh maka perlu ka batur. Nu mantap ka batur teh maneh ulah ngahina nya ge aing kieu. Nu penting mah aing bersyukur, aing sanajan irung ieu ngomong kieu nu penting mah bersyukur ya urang. Bersyukur naon? Nya bersyukur. Yang di matan ayeuna beungeut alus, irung mancung, suara alus tapi modal. Sok nanyakeun hiya, mending aing hirup kene. Dawalakanya. Sanajan irung alus, beungeut alus, sangarupa alus tapi setruk. Alas ya. Sok. Hampura, ulah bena hampura benang di penta dari kasalan ieu ieu. Oh, siap teh. Mana teh wa sadar-sadar nah hirup teh anjing. Eta mah aduh. Siapa jaan goblok nyang anjing. Aing lain naon emosi hampura urang disebut anjing daripada sia disebut tulang dihakan anjing goblok. Ya, hampura. Aya tamat puasa teh. Ya tamat. Ya, mana senajan puasa tamat tapi ayeuna mah teh masih kana hanyung kelit ka batur naon faedahna. Hakikat puasa itu membentuk manusia yang bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Ai masih maneh kena hati nyelaan wae ka batu geuleuh wae. Batur mah keuneunaha. Tenge anjing. Berarti aing eueuh manfaatna puasa teh aya manfaatna mangana hikmahna meureun ngurangan. Da kabeh ge aya manfaatna tapi hikmahna eueuh. Ai maneh puasa nya henteu. Mokel wae sia kamu. Yang gitu hampura. Hanya hampura ngurang ayeuna ulah ngali deui. Beuh. Sangaran maneh teh? Gak ada urang? Ujub. Uyub menghinum. Uyub. Oh. Ucup. Lain. Uyub. Oh Ayub. Ayub mah ustad. Naon atunya? Uyub. Oh usup. Lain.
lain. Lain gede. Ucup. Udut. Oh, Suherman. Nah, eta bener. Jauh-jauh. Jauh si Jurik. Nah, Ucup pada Suherman. Apaan ngaran teh Ucup Suherman. Ulah waka ieu mana teh nanyakeun heula ngaran aing teh na akna ngelahiran ni Ucup Suherman. Lahir poe Kemis malam Minggu. Malam Kemis poe Kemis malam Minggu. Aisyah tuh malam Kemis malam Jumaat. Karasa na Kemis lahirna malam Minggu. DC bener. Oh lila, ay bro na masalasa. Masya Allah. Ay mana ngaran deh? Wing, Komar. Oh man. Ay pagawean mana naon? Pagawean urang ay ya sakanjang itu pan urang deh. Bulan puasa teh pan urang teh panggungan. Naon atuh? Ngebon jagong urang mah. Ngebon jagong. Anu alus mah ngebon jagong. Dina gede. Wah gede abad tina. Pokoknya mah tanah disewa ku aing. Perakan jagong kurang. Kumaha anu bae aku beurit euy. Baturan orang aya. Melak jagong bae aku beurit. Melak lauk aya nu bangsa. Ya ka bangsa we ngebrik deui euy. Ngebrik deui. Ayeuna mah kana ngukat-ngukut. Naon kana ngukat-ngukut? Kana urat-urut. Lain urat-urut, ngukat-ngukut. Oh dagang uut lain. Ngukat-ngukut. Oh dagang lukut. Lain jauh-jauh kana lukut mah. Ngukat-ngukut. Dagang kulkas urut. Ngukat-ngukut. Kukat-kukut. Nah eta Siapa budeg. lain budeg pan ngomong na kieu. Oh kukat-kukut, ngukat-ngukut. Ngukut naon? Nya ngukut sanyatoan manya aing ngukut mitoha. Sasatoan hanya naon, sato naon wae. Nya kitu we anu matak bebakieun. Bode domba ni ngukut-ngukutna. Domba, tuluy. Gajah mah gede deui ngomong. Sia mah ngahina imah aing 2 ka 3 deui sian gajah tuh heurin. Naon atuh? Nya domba, ayam, embe, urang mah ngukut. Nya mati manuk, urang mah ngukut. Soang, entong, hayam, ari bebek, anjing. Pi omongeun naon? Henteu ngukut bebek, lain teu ngukut mah ngukut boga genep di imah. Heunaha mung nyebutkeun anak. Nama ke mung bebek eta. Heunaha saya teh mah ketinjung nyebutkeun ya. Sia mah pan normal irungna aing lamun nyebut eta bahaya. Hayang dicentang aing ku ibu-ibu. Nah naon? Nah ibu-ibu ni aing nyebut bebek, ibu-ibu anu nyentang. Sia mah normal anjing. Aing mah nyebut eta bahaya. Nah pila nyebut bebek atuh. Nah pernah nyebut bebek atuh. Bebek. Eja. Nah sia ayeuna kieu bae ku sia ayeuna nya. Ku sia eja. Sok. Bebek. Hadengeun ku sia. Aji go. Geus semua tuluy-tuluy goblok sih teh. Bahaya setan. Tuh sia nu mancing. Bina-bina teh
tulisan menyebut bebek naon ya gampang naon itik bener. oh bener itik nama meri terus aing bae don oh itik lamun nyebut motor bebek mau motor itik Geunaheun atuh. ah gampang naon motor bebek Suprapin anjing